tumut-tumutur ka pangeran sok sanajan parentahna ieu teu asup akal. Na aman ngagaduhan panyawat lepra, tapi na aman di piwarang telem di walungan anu kotor. Secara logika henteu asup akal. Nu sakedah nama na aman di paparinan obat, dioles-oles, diusap-usap atanapi kumaha be lumrahna medis. Tapi kumargina aman tumut-tumutur karena parentah anu disaurkeun, teras anjeunna unggah tina cai kalayan na aman parantos setra tina leprana. Ieu berkah keur jalma anu tumut-tumutur sok sanajan henteu asup akal. Hayu urang diajar tumut-tumutur ka pangeran sok sanajan parentahna panginten asa aneh, asa henteu asup akal, asa patukang tonggongnya. Tapi upami urang tumut kawasa Gusti dipintonkeun. Gusti Yesus ngaberkahan.